Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Qatrul Ghais. Kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya ka sakabeh makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahim tur anu maparin nikmat alit di akhirat ka mukmin hungkul. Alhamdulillah sadaya jenis pujian opat eta lillahi kagungan Allah Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Wal akibatu jeung ari ganjaran anu dipuji lil muttaqina eta tetep pikeun jalma anu takwa kabeh. Wassalatu jeung ari rahmat wassalamu jeung kasalamatan eta ala sayyidina muga tetep kadunungan urang sadaya Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali sareng ka keluargana Kanjeng Nabi wa ashabi sareng ka sahabatna Kanjeng Nabi. Mas'alatun ari eta hiji masalah idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun naon mal imanu lapad mal imanu ma eta naon al imanu ari iman. Naon ari iman? Pal jawabu mangka ari jawabanana eta amantu billah lapad amantu billah. Amantu iman kaula billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi jeung ka pirang-pirang malaikatna Allah wa kutubihi jeung kana kitab-kitabna Allah wa rusuli jeung ka utusan Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir wal qadari jeung iman kaula kana qadar khairihi sae-saena qadar wasarihi jeung awan-awana qadar minallahi ta'ala halna tetep ti Gusti Allah ta'ala. Hiji masalah cenah di mana-mana diucapkan di mana-mana ditanya urang mal imanu naon ari iman mangka jawabanana amantu billah iman kaula ka Gusti Allah jeung iman kaula ka malaikatna Allah jeung iman kaula kana kitab-kitab Allah jeung utusanna Allah jeung iman kaula kana poe akhir jeung iman kaula kana qada-qadar hade rek goreng eta tetep qadar takdir ti Gusti Allah ta'ala. Mas'alatun ari eta hiji masalah idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun naon wa kaifa tu'minu billah lapad kaifa tu'minu billah wa kaifa jeung halna kumaha tu'minu iman anjeun billahi ka Gusti Allah. Fal jawabu mangka ari jawabna eta annallaha ta'ala lafad annallaha ta'ala sa'nyana Gusti Allah ta'ala eta ahadun anu nyalira Allah hayun tur anu jumeneng Allah alimun tur anu ninga Allah qadirun anu kawasa Allah muridun tur anu ngersakeun Allah samiun tur anu nguping basirun tur anu ningali Allah mutakallimun tur anu ngadawuh bakin tur anu tetep kholakun tur anu ngadamel rozakun tur anu ngarizkian robun tur anu diibadahan wa malikun tur anu ngarajaan bila syarikin barinah henteu aya anu ngarejengan waladodin jeung henteu aya bangsana wala nadin jeung henteu aya anu nyarupaan. Hiji masalah cenah di mana-mana urang ditanya wa kaifa tu'minu kumaha iman anjeun ka Gusti Allah. Pal jawabu mangka ari jawabanana sa'nyana Gusti Allah teh eta anu nyorangan anu nyalira anu uninga Allah anu kawasa Allah anu ngersakeun Allah anu nguping Allah anu ningali Allah anu ngadawuh tur Allah anu tetep Allah anu ngadamel makhluk Allah anu ngarizkian Allah anu diibadahan Allah anu ngarajaan sakabeh alam bila syarikin bari Allah mah henteu aya anu ngarejengan ka Gusti Allah jeung henteu aya bangsana oge Allah henteu aya anu nyarupaan saorang oge ka Gusti Allah. Mas'alatun ari eta hiji masalah
Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun naon wa kaifa tu'minu lapad kaifa tu'minu wa kaifa halna kumaha tu'minu iman anjeun bil malaikati ka pirang-pirang malaikat. Fal jawabu mangka ari jawabanana eta annal malaikat tak sanyana pirang-pirang malaikat eta asnapun pirang-pirang warna. Faminhum mangka eta tetep tina sawarehna itu asnaf hamalatul arsy ari malaikat anu mikul aras. Wa minhum jeung eta tetep tina sawarehna itu asnaf hafuna ari malaikat anu ngurilingan aras. Wa minhum jeung eta tetep tina sawarehna itu asnaf ruhaniyuna ari malaikat ruhaniyun. Wa minhum jeung eta tetep tina sawarehna itu malaikat karubiyuna ari malaikat karubiyun. Wa minhum jeung eta tetep tina sawarehna itu asnaf safarotun ari malaikat safaroh. Ai Jibrilu tegasna malaikat Jibril wa Mikailu jeung malaikat Mikail wa Israfilu jeung malaikat Israfil wa Izrailu jeung malaikat Izrail. Wa minhum jeung eta tetep tina sawarehna itu asnaf hafadhatun ari malaikat anu ngajaga, malaikat anu ngaraksa, malaikat hafadhah. Wa minhum jeung eta tetep tina sawarehna itu asnaf katabatun ari malaikat anu nuliskeun. Wa kulluhum jeung ari itu sakabehna anu kabeh eta makhlukuna anu didamel itu anu kabeh Ubaidullah tur anu jadi abdina Allah, tur anu jadi hambana Allah. La yusofuna anu henteu disipatan itu malaikat kabeh bidukuratin ku pirang-pirang sifat laki wala bi unusatin jeung henteu kasipatan ku pirang-pirang sifat awewe. Walaisa jeung henteu aya lahum ka itu malaikat naon sahwatun sahwat wala nafsun jeung henteu aya naon nafsu wala abun jeung henteu aya bapa wala amun jeung teu aya indung wala yasrobuna jeung tara nginum itu malaikat wala yaquluna jeung tara tuang itu malaikat wala yasuna jeung tara maksiat tara doraka itu malaikat Allah ka Gusti Allah makana perkara amaro anu marentah Allah kana itu hum ka itu malaikat. Wa yaf'aluna jeung sok midamel itu malaikat makana perkara yu'maruna anu marentah Allah kana ka itu malaikat. Wa mahabbatuhum jeung ari cintana ka malaikat eta sartul imani jadi syarat iman. Wa bugduhum jeung ari benduna ari ngewakna ka malaikat eta kufrun kufur. Masalatun cenah ieu hiji masalah di mana-mana anjeun ditanya kumaha iman ka malaikat. Wal jawabu mangka ari jawabanana sanyana malaikat teh eta macam-macam warna, macam-macam rupa. Tina sebagian malaikat teh itu teh aya malaikat anu mikul aras, aya deui sebagian malaikat anu ngurilingan aras, oge aya deui sebagian malaikat teh aya malaikat anu disebut malaikat rohaniyun. Sebagian deui ti malaikat teh aya malaikat karubiyun. Jeung sawarehna malaikat teh aya malaikat safaroh tegasna mah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Jeung aya deui sebagian malaikat teh anu malaikat anu ngaraksa, anu ngajaga. Aya deui cenah sebagian malaikat teh anu sok nuliskeun amal. Ta eta sakabehna malaikat eta sakabehna malaikat teh anu didamel ku Gusti Allah tur anu jadi hambana Gusti Allah. Malaikat kabeh henteu disipatan, henteu kasipatan ku sifat laki jeung henteu kasipatan ku sifat awewe.
malaikat mah eueuh awewe eueuh lalaki jeung henteu aya ka itu malaikat teu bogaeun syahwat teu bogaeun nafsu teu bogaeun bapa teu boga indung jeung itu malaikat kabeh tara nginum tara tuang leueut jeung tara maksiat tara doraka kana naon-naon perkara anu diparentah ku Gusti Allah malah malaikat kabeh sok mari damel sok patuh turut tunduk ka Gusti Allah kana naon perkara anu diparentah ku Gusti Allah wa mahabbatum jeung ari cintana urang ka malaikat eta teh syaratul iman syarat naon jadi syarat iman sedangkan bencina ngewakna urang ka malaikat eta teh kufur wallahu alam.